Aturan Mitra tepang deui sareng terasan pidangang dongeng lalakon si Bagja bagian kedua. Ieu dongeng Israt sareng diaoskeun ku Baharga ti Bandung Jawa Barat. Episode 1 adsana rangkeun sifat watek kajahatan Aswad nepi ka Badarma bapana ngarasa taat. Nawarahna saterusna Badarma nandangan langsa. Laun-laun katarajang gering ripuh awakna ragas kawas gambang nepi ka antuk nama nyawana ngalayang kadatangan ajal. Bapana maut Aswad kalahnya kakak ngarasa Bagja. Terus bahnanta anu tas nyaba mawas salak pasarandog jeung komplotan Aswad saparakansa panceuk Aswad harita. Ngasaan salak bah? Mangajang nya anak salapan mah bahnanta nawaran. Kumaha lalakon satarasna Mitra? Mangga urang Bandungan. Der padungdung nayaga. Aing mah yang kabeh salapan mah moal karasa apa jawara mah barang hakana saraka sasangka Aswad harak abah mah aja ngabantun salak sabab anak abah yang ngasaan matakna ca anak salapan mah ngarabah aya abah ngahalangan kana hayang aing can ngasaan seseukeut kampak ieu nya. Aswad ngancam puguh we bahnanta sawan plak. Jam palengeun Aswad ngahanca tarang dada jeung palangkakan bahnanta. Salak sacarangka korendas dihanca Aswad sabalat-balat. Nu kari teh cangkangna we pabalatak. Demi mangsanta mah ngasaan kajahatan Aswad sabalat-balat. Basa ngahaja jalan-jalan ngagaya saaya-aya. Salana panjang na anyar balanja, hargana mahal. Natarangna nyangsang, kacamata, jam tangan nyampai na panangan ngahaja dahayang katangar papada jalma pangkang namah parawan. Sabab najan mangsanta anakna baranahan kaparawan mah salawasna hayang. Mangsanta ngagandang kalayan tarya tangar awalna Aswad sapakaranya saparakanca datang. Apa kabar Mang Santa? Aswad nanya. Bagja jang Aswad. Jawab Mang Santa taya kaham najan apal Aswad sabalad-balad jawara haram jada. Akad kamal jang Mang Santa memandapan. Arah Aswad adab. Nah aja hayang ka Mang Santa sabab katara mah mangagaya gandang kawas salanang jagat lah akeh bandanya gancang lanan calana. Lanan calana maaf jang jangan mamang-ngalaan calana mah bahaya larangan mamang bakal katara ka mana-mana. Mang Santa ngadak-ngadak sawan awakna karasa panas halabhab calana jam tangan, kacamata, laan sadayana. Atawa nyawa paradak ngasaan kampak nyasar kana tarang. Dada atawa pantat, Aswad ngancam. Kain cagelanan alam jada, kalakat calawa, kawas bayawak hayang bakakak, bang maksa. Ngerasa taat. Kaya tangan pangawasa, para gadal Mang Santa. Ngalaan calana kacamata jeung erloji. Aswad sabalad-balad ngarasa Bagja laksana ngarampas banda Mang Santa. Mitra ngan kangaranan jalma mah
najan awak kawas gajah, najan tanaga kawas badak, aya mangsa bagja, aya mangsa nalangsa, aya mangsa ngaraja, aya mangsa katalangsara, aya mangsa najaya, aya mangsa nahapa. Tah ka Aswad datang mangsana katalangsara, nampak karma lantaran lampah jahatna. Basa Aswad sabalad-balad ngaprak mapai-mapai jalan, beras ka pasawahan. Bah tangkal kalapa aya parawan yang saya dangdananana transparan, ngalangtang matak ngacai asmara para lanang pangpangna jajaka. Aswad separa kanca ngarasa bagja aya parawan yang saya natangkal kalapa taya sasaha, panyangkana bakal gampang ngagadabahna. Lakadala aya parawan yang saya taya sasaha. Kawas nama ngahaja ngajak saya sangkan ngasaan awakna, urang asaan yuk. Aswad sabalad-baladnya kakak, ngan basa panangan Aswad ngarayap, nyagap dada parawan ngaran anak-anak nabah saya, Jawara Karangwangi. Aswad amarah, sabab tarangna jangal, kababad panarajang ana. Mitra, saninten buat saninten kasih koneng nyar gula. Hapunten nada hapunten, dongeng urang tunah heula. Insyaallah sanes waktos urang lejengkeun deui. Saga.